wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh siapa hiber hayang dibere 4444 geus di tiheula we goblok hayang nama meureun baca sholawat tilu haju hiber mana aya saya sholawat kalau tasbih siap-siap jangan isugan tali na kencengkeun loba boga tasbih geus aya batur hayangan jual lain tasbih jualan tasbih nah sholawat teh nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu sih make bodreksin cager wallahu alam aing asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ya budak nah baca sholawat saloba-lobana sok ngeunang bae urang saminggu dicoba cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksana gendang saminggu coba orang kikituan aing hiber tade ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha ulah besi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teu teurak ditembak lah ja paeh-paeh bae hayang maju usah lah jang maju usah dengan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok ieu mah cenah kumaha mah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mendak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suzon bae goblok masjid salat hadis tahli nah maca sholawat nu loba berang penting maca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes nah eta nu kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij dunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngijazahkeun wa yustasqal ghamamu biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamamu kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diribut jeung Yustas ka jeung Yustas moal maca ieu mah aya ge deuk Yustas ka Yustas ge penting maca ieu mah lain riweuh ieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca deuk Yustas ka mangga Yustas ki mangga kula ijazah Yustas ki dipicung di guru kula keresek lantaran meunang dipicung gentur Yustas ki di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullamatu wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca di yustasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamam Ibrahim At-Tazi jadi tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat at-taziyah kamilah at-taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat kamilah an-nariyah padahal mah taziyah
Itulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atau taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah biar saya bisa nangan nikah doang nah baca saloba-loba aja kiai kudu bisa sampai sabeting 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang ku masih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca bari memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad besek masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang da hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendeunna ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan moal keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana geuna lebeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere. Tapi lamun tagog beungeut teh bangunna bener ya dibere. Nih 2.000 real, 3.000 real. Nu lebeungeut. Urang neangan kaokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih. Nyana neuleumpangna leumpang nusugi kan lain kitu. Ai beda leumpang nusugi mah tenang gada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nusugi mah leumpangna ti lagu urusan kos kitu. Dijauhkeun deui wah ieu sugih ka juga. Beda lirikna, beda leumpangna tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kanu asik moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka pos kitu nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti tah mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun beuting nawaitu ghusl lisanah wal afiyah terus urang wudu bersuruh salat ngaca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macam tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat mutiara
lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang maca nage cara nuh maca sholawat kela ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat kadengkeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang lain tah Allah Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jarak teu anggap eueuh naon